Naon ai maneh? Naon maksudna ieu make nyokot-nyokot genteng urang naon ieu teh? Naon? Lain eta teh penyatet teh kaanggo teh. Teu kaanggo kumaha kos anu di jarian di pipireun imah kieu naon maksudna? Ai mana ti mana ieu teh? Nya butuh abdi atuh. Butuh mah meuli. Lain penyatet tos teu kaanggo ieu teh di Tetes bumi ieu teu teh penyatet. kaanggo sagala nganggap kosong imah. Dianggap kosong. Nya penyatet kosong. Gagabah teuing ai mana ti mana? Tadi nya teh lebah abdi mah. Nah, aduh ampun wawanianan ieu nyokot ieu jadi perkara ke sia. Lain eta kamari mah dapan dipiwarang ku ieu ku si emak. Nah, Si emak eta canak we cenah di luhur cenah. make kitu sagala da imanu abi lain nu si emak nang meuli abi. Naon maksudna si emak? Awas mun bohong keur ditanyakeun sia ka si emak. Kitu maneh mah diajar ngabohong kolot-kolot. Teu permisi, teu punten, teu naon-naon heueuh di aku si emak beureun punten heula di kana boga imah. Tu si emak sok sia. Paling sia beunang. Aduh, itu teh mate urang mah. Asa kakarek nampung model kitu mah. Ieu teh kapanggih aing.